Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya balawargi kenca-kenca balarea. Kumaha dararamang sadayana nu teu damang nasing dienggal damangkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aturan baraya kaum dangu, alhamdulillah tapang dangu deui sareng sim guring gisukma alias Mang Maman jelema cai kampung Sukatengah. Baraya kaum dangu hatur nuhun pisan, rebu-rebu nuhun daksa ketika bingahan anu atos subscribe jeung anu atos satia manco hadirana dina channel Mang Maman nyaeta channel Carurang Sunda. Baraya kaum dangu, Mang Maman teh di dieu bade neraskeun dongeng anu kiwari katunda pisan. Bade diteraskeun ka episode 4 anu kalayan judul Waliwis Bodas nu dikarang ku Bapak Sukandar, nu diropea deui ku sim guring atanapi digarap deui ku Mang Maman. Baraya kaum dangu supados teu nyangkolong teuing kana waktos, hayu urang lebet ka alam carita. Baraya lamun telepat mahanca sim guring giwari teh, nah atuh ari teu kungin silila sanajan bari susulumputan teu burung bae ku Haji Sabri kanyahoan waktu makdor jeung daklan daratang ting kulunu, sarta ari teu kungin silila darbae aya beja anu dibawana Ubarani baturna cenah Bang Bokek kapangi geus ngababengkang aya nu maehan, sarta jelemana kungsi katempo waktu keur ngajorelatna lumpat kanu poek nu tayalian ti simbar adina paugin. Puguh we peuting harita teh ngadaдаkeun jileung rob jelema-jelema teh pada maruru ka tempat kacilakaan. Bener we ari breh teh Bang Bokek geus kari kurunganana, malah mun mireungeuh taru-tarueuna mah asa pamolahan Bang Bokek teh lamun ditandasana ngan ku saurang lantaran tapakna teh es tuning raca teu sirikna sakujur badan. Baraya kaum dangu ras Haji Sabri kana petalakuna tu Bagus Marjan waktu keur nyema tadi kapan katempona teh sakitu uplegna jeung makdor katut daklan. Hal ieu teh mangrupa hiji kaluar biasaan tuluy dihubungkeun jeung pasendatanana antara simbar jeung daklan. Ras deui Haji Sabri inget yen simbar teh kacida dipiceceubna ku tu Bagus Marjan, malah kapan tadi oge kumaha pok-pokanana nyaeta waktu ngadongengkeun patelakna simbar jeung daklan. Kumaranehanana ai lesan geus aya nyaeta Bang Bokek teh kungsi ditangtang ku tu Bagus Marjan. Anu saterusna ieu kajadian teh tuluy ditambleukeun ka simbar sasatna dipitenahkeun lantaran boh tu Bagus Marjan boh daklan katut makdor kabeh-kabeh pada neundeun hate kategenah ka simbar teh. Kitu geurentes sarta eusi hatena Haji Sabri harita Tapi nya kitu ngan saukur di kemua di jero
tepisan diebrehkeun keluar. Lantaran lamun wani-wani betus kanu sejen, ulah-ulah manehna oge tang tu bakal kabaud kabawa cilaka ku pokalna tu Bagus Marjan. Pleng les geus aya 3 mingguna ti harita. Simbar tetep teka panggih sakitu disaksrak di teangan, lain bae pihak-pihak nu aya kapentinganana. Malah usung esang natu Bagus Marjan oge pipilueun, mani didineskeun pisan maluruhna, malah leuwih-leuwih ti ponggawa desa. Kukituna beuki kandal bae sangkaanana Haji Sabri teh, yen bener simbar tekeuna ku pitena. Dihaja malah digebruskeun, sangkan manehna ngarandapan unggah balewatangan. Baraya kaum dangu lantaran simbar tetep lebeng tepuguh ambusanana, nya nu ngarasa riweuh sarta susah mah paugin. Nu jadi lanceukna hampir saban poe manehna didatangan ku Barani sabaturna. Paugin diguliksek dipariksa supaya ngaku terus terang di mana cenah simbar teh disumputkeunana. Sajabana bari diancam ku caritaan nu hampang leungeun mah geus bukbek ngumbar dampa leungeunna, lain bae ka paugin tapi kasangkon peureup teh mani teu sirikna bukbek ngahujanan badana. Ku kitu teh mah usung esangna tu Bagus Marjan teh beut kawas nu mulangkeun panyiraman. Paugin katut sangkon dipake meupeus keuyang. Ngaku Gin, di mana disumputkeunana si simbar teh? Hayo terangkeun lamun maneh hayang salamet. Beong bari ngamangkeun peureupeuna. Harita manehna sabaturna keur kabenaran ngadatangan deui imahna Paugin. Naon nu kedah diwartoskeun atuh? Da abdi teh teu terang. Paugin nyaritana ngaleungis lantaran kumanehna geus bisa dipastikeun yen peureup-peureup teh moal teu bukbek deui ngahanca badana. Kumaha? Keukeuh maneh teh rek sailon sapongkol jeung si simbar? Keukeuh maneh teh moal daek nerangkeun? Peureup beong mani adeg-adeg bae kana cukang irungna Paugin. Atuh da teu terang jang beong, nya naon nu kedah dicarioskeun ku abdi teh? Paugin bari cipanonna mah geus ngageyembeng. Ariras ku nasib diri nepi ka dikieu-kieu. Keukeuh manehna diteureun-teureun kudu ngaku sok padahal nu kekereuweut marica teh sanyana mah lain wajibna. Tapi naha atuh mani keukeuh teuing dibelaan, haok polotot sarta bari dituturkeun ku bukbekna tajong atawa tambiling ngahujanan badana. Ai tetep sia teh moal daek terus terang. Deuleu ye bagian sia. Sarta teu antaparaha deui ngan kejerot bae cukang irungna Paugin teh ditumbuk satakerna. Ugue ngaran-ngaran geus kolot, jabat tigetihna nyebro teh. Badana terus bae ngajengkang ka tukang. Ngabarengan sorana nu ngagarung nahan ka nyeri. Rasakeun rentetan ci aing. Awak Paugin nu keur ngajengkang teh gancang disanggap ku demung, terus dibalikeun supaya nyang hareup ka manehanana. Karuwek buukna dijambak, kejerot bae palipisanana ditinggang. Habek
deui beuteungna dijeujeuh. Aduh, ampun Ujang, Bapak mah terang Ujang. Paugin humarurung bari sasambat ampun-ampunan. Sedeng badana ngagantung lantaran jambakan buukna teu dilepaskeun. Allah, ulah disiksa atuh pun Bapak teh. Langkung saya abdi we. Mangga masing bade ditelasan oge asal ulah ngaganggu pun Bapak. Sangkon nu harita kakara datang ti kebon ngagentak muru ka tengah imah. Sareret oge kumanehna geus kabireungeuh yen nu jadi bapana teh keur nandang panyiksa. Emang sia oge kudu disiksa sarwana deuleu jeung Bapak sia. Barani ayeuna mah nu kabagean jadi logojo. Kek sangkon dicerek pundakna. Hiu kejerot gadona dihanca. Jebrot deui kana carehamna. Habak deui ditimpah kulu angeunna. Ugoe ditoron kitu mah sanajan bener manehna teh beunang disebutkeun jajaka keureumeujeuhna buta tulang buta daging. Bari ngagerung teh gebru bae manehna nambru sarta terus kokosodan kawas nu keur sakarat. Ya bener barandal teh kawas naleuwih hade modar tinimbang daek terus terang mah. Warani ngahegak bari panona teu leupas mencrong gaayaanana sangkon nu keur kokosodan. Dina sungutna ngabayabah getih hirup manehna mah kawasna leuwih ripuh tibatan bapana. Pangpang nama eta dipeupeg angeuna satakeurna. Ayo cukup lanan sakieu ge. Gampang lamun keukeu teu daek bae terus terang. Mah engke peuting urang hanca deui. Barani ngajakan balik ka batur-baturna. Bari terus manehna kaluar ti tengah imah. Badan-badan nu keur tinggal lorer bari teu walah kaya teh terus bae ditincakeun geus direken bangke hayam dituturkeun kunu sejen. Nya kitu deui badan anak jeung bapa teh dilaleuyeuk ku pirang-pirang dampal suku. Baraya kaum dangu memang teu mencog caritaanana si Barani teh. Kira-kira memeh Isa si Barani katut batura-baturna geus ting gurunyung deui ka lembur kepuh. Nu maksudna taya lian nyaeta rek ngadatangan deui imahna Paugin. Bari sakalian we didatangan peuting-peuting mah sugan simbar teh kasampak di imahna. Wani sote bane aya pupulurna nu kaitung istimewa oge titu Bagus Marjan. Cenah lamun simbar beunang atawa nakapanggih we ngulampreng ka lembur kepuh kudu buru-buru bebeja ka manehanana. Pasti bakal menang hadiah duit nu lain saeutik-saeutik. Baraya kaum dangu peuting harita teh boh Paugin boh sangkon duanana keur ngarendeng di pangkengna bari ngarasakeun ka nyeri sakujur badana diboboreh ku beas cikur. Saeutik oge manehna teu nyangga yen si Barani sabaturna bakal daratang deui. Tapi lain deui ngarasa nyeblakna
Barang manehna ngadenge gebligna suku-suku jebrag diburuan. Memang harita teh komplotan si Barani geus aya di hareupeun imahna. Kakara oge cat tidak mung unggah kana golodog. Nu sejen masih keneh naroong ka jero imah. Ngadadak curingkang tinu poek aya nu bijil sarta kolebat. Gerakanana teu beda ti kalangkang. Cobrod si demung aya nu nemrag nepi ka manehna ngagoak. Sarta badana ditutug tina golodog sirahna ninggang kana batu tatapakan. Nu sejen atuh lain di ting korejatna. Kakara oge ngaraliuk hiup pereup-pereup nu seperti hujan. Datangna padahal dilakukeunana mah ngan ku hiji leungeun. Tapi rebahana tilu jelema teh meh bareng. Nyaeta si Barani, si Beong, Katut, si Mail. Kabeh pada ngabebengkang jadi korban pereup uleud. Sedeng nu boga dosana masih keneh ngajaga make papakean sarua bodas kasilep ku beleg-begna peuting nu poek meredong lantaran bulan tacan bijil. Korejat si Barani nu pangheulana hudang. Ret kanu keur ngajaga ngabeleg-beug bodas. Beungeutna teu sidik lantaran ditutup ku teregos nu sawarna jeung pakeanana. Sajongjongan mah manehna hareugeun. Pangacianana tacan kumpul kabeh. Gurinjal deui si Mail jeung si Beong. Ting kuniang masih keneh ting salengor ngararasakeun kanyeri dina beungeutna. Rutret panenjona kanu masih keneh ngabedega bari ngabeudeb teu ngaluarkeun sora. Ngan si demung kawasna nu rada parna manehna masih keneh nguseuk haharegungan bari nanangkeup sirahna. Moal teu asa bejad lantaran ditutug satakerna kana batu tatapakan. Mun jurig ti mendi, mun setan ti mana? Narajang tanpa bewara, ngintip demi tibongona. Si Barani bari ngagaramang kana perah badogna, nu nampluk dina tonggongna. Bari hate lain deui kagetna. Teu katepi ku pikirna, teu kahontal ku akalna. Saha ieu jalma teh sarta naon maksudna pangna jol-jol narajang ngabongohan. Aya teretetna nyangka kasimbar, tapi da lain kitu pandena. Sulaya tangtunganana simbar mah jangkung badag. Kurigigna oge moal pangling. Kaulah manusia, kadar kula ngabongohan, bungan gawe andika, antap intip teu beda tidur jana. Nu ditanya teh nembalan teu tinggal tinya kakak. Didenge-denge bet mata kukureuyeun bulu punduk. Eta meureun berbawa pakeanana nu sing sarua bodas. Persis we nu kakara dibungkus deuk diangken ka kuburan.
teu perlu usil, lain urusan Andika. Si Barani nyentak, leungeunna can leso tina perah badogna. Rek males narajang rada asa-asa, eukeur mah geus kanyahoan wewesana. Mun lain jelema eusi mah kiraku gerakanana mani hebat kitu, ngaragragkeun manehanana maningan sakiceu pisan. Tur mani bareng teu beda tinuan ditarajang ku tilu peureup sakaligus. Turug-turug manehna hayang nyaho heula saha-sahana bisi musuhna si Simbar, lantaran lamun nyata musuhna ieu jelema teh tang tu bisa dijieun batur. Ulah-ulah tang tu bakal nguntungkeun ka pihak maranehanana. Cek saha lain urusan kaula. Andika teh kabeh oge anjing-anjing nu tukang leletak ngajilat pantat si Marjan. Tuan tanah sarta lentah darat, tuan tanah sarta lentah darat, nu urah meres rahayat. Kukituna sawajarna upama Andika sabatur-batur ayeuna mah bakal ditindak ku kaula. Nu ngabedega teh nambalang ukur tembong sapasang panona, gular-giler hirupna keur. Wani gagabas ya nyapetak teh, abong kena letah tutulangan bibir teu diwengku. Wani-wani sia nyampa ka Tuan Marjan, wani ngahina ka Tuan Marjan mah sarua we sia teh jeung hayang diberok. Ngarti henteu? Hah? Memang kaula ngarti, sarta kaula nyaho yen si Marjan teh tukang nyeusup kesang rahayat. Aduh, kalah kabeuki beuka bae sia sungu teh, sugan sia hayang ngasaan bedog aing. Si Barani bari seret maut bedogna, langsung disabetkeun kanu jadi lawana. Baraya kaum dangu si Beong jeung si Mail, waktu si Barani keur pacental-cental keneh, maranehanana geus ting jaregjeg narangtung nu saterusna nyaraksian bari leungeunna mah lesot tina masing-masing berah badogna. Barang mireungeuh si Barani narajang teh ngagentak duanana oge ting hariuk ngahembatkeun bedogna, tapi lain deui ngarasa kagetna lantaran sasaranana ngadadak musna tina panenjona. Kalah kamaranehanana ikalusruk lantaran masing-masing pundakna kabeunangan dihanca ku dampaleungeun nu disangijirkeun. Nyarangkana mah lawan teh tangtu bisa ngaleungit lantaran teu kanyahoan ngejatna. Jol-jol les bae eueuh sarta nyaho-nyaho punduk maranehanana bae aya nu ngahanca di tukangeunana. Baraya kaum dangu, tapi si Demung nu harita kakaranguniang hudang manehna mah nyaksian bener kumaha ngolebatna eta jalma waktu luncat kaluhur pikeun nyalametkeun diri tina panarajang. Memang gerakanana teh geus tuning cepetna keur, sakieu panonna teh sanyana. Oge dina waktu males narajang mah kumanehna teu katitenan,
Nyaho-nyaho si Barani jeung nuduaan ting gedebru nyaruuh kana taneuh. Sedeng manehna terus ngajaga tukangeunana badana nyang hareup kanu keur nyaruuh. Ieu mangrupa kasempatan nu kacidahadena pikeun si Demung. Sret manehna lalaunan mesat bedogna keteyep curelat jeleng manehna luncat bari nyabetkeun bedogna. Hatena geus ujub yen nu jadi lawana teh pasti sirahna bakal beulah dihanca ku bedogna. Tapi kanyataanana mah geus tuning papaling bangna lantaran nu ditarajang teh memang bener-bener matak ngagetkeun bareng jeung nyampegna bedog si Demung. Sakiceup manehna ngareundeg ngabarengan awakna nu ngagileuk malik tuk digelang leungeun si Demung nu keur nyekel bedog beunang di babu. Hiuk jebrod peureub kencana neumbrag kana hulu angeun. Si Demung ngolea boga tukang bari panona ti burial buncelik blak bae nangkarak bengkang sarta terus ngusek teu kecet-kecet. Menang kabongohan uge baraya, tapi kudu make ijiran ulah kawas nurek ngagebahayam. Nu ditergos bodas teh kawas nu mapatahan. Memang gerakan si Demung teh kumanehna geus dikanyahoankeun sanajan sakumaha ati-atina oge keur waktu si Demung mesat bedogna. Tapi nalurina si tergos bodas teh memang luar biasa. Manehna teu bisa dibongohan gitu bae. Baraya kaum dangu sabot itu si Barani jeung nuduaan geus ting puniang harudang deui. Ret kanu lawana keur nonggongan uwe lain deui haribeutna ngagentak tiluanana ting sarabrut bari ngahembatkeun bedogna. Tapi nu ditarajangna tetela lain lawan atah-atah. Kesalah mun manehna disebutkeun boga panon sakurilingna. Kakara ting hariuk oge bedog-bedog teh ngimbulkeun angin nu nebak kana punduk. Manehna ngagentak malik. Gilek-gilek teh ngepeskeun panarajang geus malik belok deui bae. Manehna sigana ngan ukur nyeri ngenca katuhu. Tapi bedog-bedog teh kalah ting karaplos ngahanca tempat kosong. Tetela manehna teh ngagunakeun gerakan kuda lumping sok sanajan katempona ngan ukur raga gerigig. Tapi bedog-bedog nu ting hariuk teh geus bisa dikepeskeun kalawan sampurna pisan. Tapi si Barani memang daya pikirna leuwih motekar tibatan babaturanana. Oge dina pangabisana beunang disebutkeun aya onjoyna. Ngagentak manehna luncat ka gigir beulah katuhu. Sedengkeun si Beong oge rikat nurutan manehna luncat ka gigir belah kenca. Dihareup tetep si Mail bari terus ngulinkeun bedogna. Ukituna si tergos teh ayeuna mah ditarajang ti tilu jurusan. Tapi tetela pangawasana teh lain bantrak-bantrakeun. Ngagentak manehna ngareundeg jeleng luncat ka kencaeun si Barani. Trong 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 tilu bedog diadu ngahanca
tempat kosong hiuk cedak unduk si Barani diahakan udam palengen corelat luncat bari ngagerakeun dua leungeunna sarta ngaheatkeun dampal suku katuhuna duk duk bek dua leungeun ngahancah sirah-sirah si Beong jeung si Mail. Sedeng dampal sukuna ngahanca iga burungna si Barani kontan tiluanana brak-bru bareng pisan ragragna. Geus kitu corelat si Tergos dina gerakan kapinis nyabet nyamber ka si Demung nu harita geus tandang deui. Orokaya sakali ieu mah si Demung teh awasna keur kana gerakan nu jadi lawana ngagentak manehna ngalelepkeun badana bari nyambeurkeun barogna rek dipake ngababad suku. Si Tergos rikat luncat ka luhur pikeun nyalametkeun sukuna tapi si Demung teu leungiteun akal ngagentak manehna robah gerakan badogna nyolocot manco ka luhur asa olah-olah deuk dipake naheunan badan lawan nu keur ngajaul ka luhur. Hal ieu teh ku si Tergos sakiceup ge geus kajudi kumaha gerakan nu jadi musuhna. Ku kituna kalawan sakedet netra manehna geus bisa mesat badogna crek dikadekeun kana dahan kai nu aya di luhureun sirahna. Kriwit badan si Tergos ngulawit ka luhur selek manehna nangtung dina dahan badogna malang hareupeun dada sedeng renghapna napas ka tembong bangun nu ngahegak. Panona mencerong ka handap ngawaskeun nu jadi lawan-lawana. Turun sia babi dia eta kokod sia urang talikung bisi hayang ngasaan pecutna tuan komisaris. Si Barani nu harita geus udang deui ngagilinjing di handap sarta pok-pokanana inu ku ancaman nyebut-nyebut tuan komisaris teh nyaeta ka Tuan Van de Kock gegeden polite bangsa Walanda di Karawang. Heh, abong kena cucunguk manirewas keur kapake kumunding buli teh. Pantes dia mah tukang ngajualan bangsa. Sok sanajan imbalarna ngan sakadar menang gua bekah. Si Tergos nyorowok ti luhur manehna tetep ngabedegah dina dahan tacan wanieun luncat ka handap. Olo, sia teh hayang diderel. Hah? Parandal ti mana sia, babi? Rasakeun sia lamun geus diasupkeun gapang berokan mah. Tapi sia lamun daek imprut ka aing, pasti sia bakal salamet. Ulah-ulah sia bakal menang kasenangan. Si Demung babekis di handap. Oge kulantaran mireungeun kabeh hebatanana aya oge teretetna sugan we bisa dijieun balad pikeun nyang hareupan simbar. Da wete nu sia nya sudi najis dala aing kudu asup ka komplotan sia tukang meres karahayat. Si Tergos nyaritana kitu teh
Manehna bari nyirorot ka handap sedeng bedogna terus ngubeng boborelakan kasinaran ku cahaya bulan nu harita kakara macenghul. Kamana hei? Riweuh pisan kamana tuh? Baraya waktosna parantosep cagurang tugunda dianjuang siang sareng wengi enjing urang teraskeun deui hanca salajengna. Urang bacakeun komentar ti baraya sadayana anu atos ngintunkeun komentar dina kolom komentar. Aya ti Kang Sudaryanto Cikampek Manco hatur nuhun wilujeng ngadangukeun Kang. Teras deui aya ti Kang Rapka Nirwana mantap siapa hatur nuhun. Eta teh deuna dongeng disampakeun Batu Nisan. Enjing urang teraskeun deui baraya sadayana waliwis bodasnya insyaallah lamun kersa alajengkeun mung sakitu wae ti baraya sadayana ti Mang Maman teh. Hapunten tina sabundaya kelepatan kakirangan sareng kaluluputana. Mang Maman bade amitan wae bade wangsul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syag